Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten pemirsa, wilujeng sumping di warta daerah. Pemirsa, musibah tanah longsor kejadian di Desa Pasilangu, Kecamatan Cisarua. Ieu laporan lengkapna pikeun anjeun. Cisarua, Bandung Barat. Musibah tanah longsor kejadian di Desa Pasilangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dina Jumaah 24 Januari 2026. Kinten-kinten tabu 2 leuwih 30 menit peuting waktos Indonesia Barat. Longsor lumangsung dina waktu peuting nalika hujan deres keneh teras turun di wewengkon eta. Hujan anu lila nyababkeun kaayaan tanah janten kacida baseuhna sarta leungit daya cengkrangna. Janten henteu sanggem deui nahan berat tanah di wewengkon lereng. Lumasar kana katerangan ti lapangan, Desa Pasilangu kaasup daerah anu rawan longsor. Struktur tanah anu labil ditambah kontur wilayah anu mangrupa lereng ngajadikeun resiko longsor kacida luhur nalika hujan turun kalayan intensitas anu gede jeung dina waktu anu lila. Longsor kejadian di sababaraha titik sarta nyababkeun karusakan kana lingkungan sakurilingna kaasup sababaraha imah warga anu aya di deukeut lokasi kejadian. Musibah ieu ngabalukarkeun aya korban jiwa, sababaraha warga dilaporkeun meninggal dunya akibat katimbun longsoran tanah. Sajabet eta aya oge warga anu kantos dinyatakeun leungit dina proses pilarian. Dina kejadian ieu hiji anggota marinir oge dilaporkeun gugur nalika keur ngalaksanakeun tugas kemanusiaan nyaeta mantuan proses evakuasi sarta pilarian korban di lokasi longsor. Akibat kaayaan anu beuki bahaya, seueur warga kapaksa ninggalkeun imahna sarta ngungsi ka tempat anu leuwih aman. Pikeun samentawis waktos, warga anu kapangaruhan ku longsor diungsikeun ka Balai Desa Pasilangu. Balai desa kasebut dijadikan tempat pengungsian darurat pikeun warga anu imahna geus teu aman pikeun ditempatan. Di lokasi pengungsian, warga menangkan bantuan dasar sapertos suangan, cai bersih, simbut, sarta fasilitas istirahat samentara. Proses evakuasi jeung pilarian korban dilaksanakeun ku tim gabungan anu ngawangku unsur TNI, Polri, BPBD, relawan, sarta warga setempat. Sanajan kaayaan cuaca can sapinuhna ngadukung sarta hujan keneh turun wae, petugas tetep tarekah secara maksimal pikeun nalungtik lokasi longsor. Musibah tanah longsor di Desa Pasilangu ieu jadi pengingat pikeun urang sadaya yen bencana alam tiasa datang irah wae. Kusabab eta, kawaspadaan, kasiapsiagaan sarta gawe sareng antara warga, aparat jeung pamarentah kacida pentingna pikeun ngajaga keamanan jeung keselamatan babarengan. Kuring, Raihana Jinan Ulia melaporkan pikeun warta daerah. Wilujeng sonten, hatur nuhun.